Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ba'da salam, puji sinarang syukur tasyakur urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Salawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda akhir zaman. Tayasane habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan irodahna Allah ge kalayan inayahna Allah. Allah parantos ngeresakeun ka urang sadayana dipaparin ku Allah sehat jasmaniah. Oke, mudah-mudahan Allah maparin ka urang sadayana, ka keluargi urang sadayana salianti sehat jasmaniah. Dipaparin ku Allah sehat ruhaniah, tur kalayan dipaparin ku Allah panjang yuswa anu barokah, ageng milik rizki anu barokah sareng sajabina. Alhamdulillah tarusan bini dina ieu saah nyana kesempatan salit perkawis dina hukum zakat fitrah. Tangtosna eta hukumna zakat fitrah ngaluarkeun kana eta zakat fitrah sateu acan nincak kana sasi Syawal, wajib pangkatna pikeun jalmi anu akilin baligin, hartosna eta jalmi anu berakal sampurna tur tos kakeunaan ku baleg, maka wajib kedah ngaluarkeun zakat fitrah. Ya kitu keneh pangkatna hukumna wajib ngaluarkeun zakat fitrah sanes ngan ala kadar hungkul keur pribadina nyalira. Tapi wajib pikeun eta jalmi ngaluarkeun zakat fitrah anu mana parantos ngagaduhan keluargi. Bojona wajib ku urang di zakat fitrahan. Ngagaduhan murang kalih berarti wajib eta murang kalih nu teu acan kakeunaan ku baleg ku urang wajib kedah di zakat fitrahan. Perkawis dina tata cara katartiban ngaluarkeun zakat fitrah, hiji nupang pertama na ngaluarkeun zakat fitrah tur anu nganiatanana kana eta zakat fitrah adalah seorang pamimpin dina rumah tanggi. Pamitos rumah tanggi. Urang pamimpin dina rumah tanggi pameget menjadi salaki. Maka wajib pikeun diri pribadi heula ngaluarkeun zakat fitrah tur wajib nganiatan ku diri pribadi nyalira urang heula. Niat dina mana sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah pikeun diri abdi fardu karena Allah Ta'ala. Cek Sundana pami cek Arabna mah nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Saparantos nareng saya urang nganiatan kana ngaluarkeun zakat fitrah, teras katertiban nu kadua nyaeta bojo urang. Kusaha niatna nu wajib adalah ku urang, ku salaki ku menjadi pamimpin dina rumah tanggi. Niatna nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zauzi fardu lillahi ta'ala. Cek Sundana teh mah kieu, sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah pikeun pamajikan abdi pamiti mah hiji. Tamihan jenenganna si anu binti anu. Fardu karena Allah Ta'ala rengse tah diniatan tah ieu beasna name dua. Saparantosna kitu teras weh wajib nganiatan ngaluarkeun zakat fitrah
pikeun murang kalih anu mana teu acan kakeunaan ku had batas balik. Misal contoh murang kalih urang sadayana aya 3 tur can baraleg sadayana. Mana katartiban anu wajib ayeuna kedah pangpayuna ngaluarkeun zakat fitrah saha? Murang kalih urang anu pangalitna ti dinya. Diniatana ku saha? Tangtos wajib diniatana nyaeta ku nu janten ramakna. Urang nu janten ramakna. Niatan kurang sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah pikeun murang kalih abdi si anu nu pangalitna. Saparantosna rengse ti nu pangalitna teras nincak ka nu kadua. Niatan deui ku urang ku nu janten ramakna sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah pikeun murang kalih abdi anu kadua si anu namina. Saparantosna rengse neme we ka nu pangageungna. Niatna sami sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah pikeun murang kalih abdi nu pangageungna si anu jenenganna. Rengse tah sadayana ti dinya cukup neme we saparantosna ti dinya bade masrahkeun hartosna masrahkeun pangmasihkeun ka pujo urang ka tempat amil anu mana dikelola ku amil zakat. Teu saesios. Ngan pamidi niatan eta zakat fitrah ku nu janten bojo urang, misal ku urang teu diniatan ari ku bojo urang diniatan. Hasilna cukup eta kawajiban pikeun bojona nu jadi ganjaranna khusus keur bojona. Tapi keur pribadi salaki urang nu jadi pamimpin dina rumah tanggi can cuplak syarat ngaluarkeun zakat fitrah. Hartosna masih tetep tanggung jawab urang can ngaluarkeun zakat fitrah pikeun pamajikan urang. Sabab alhasil timbul diniatana adalah kudu jadi bojo urang. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana anu nguping anu mentonan kana ieu channel. Hapunten anu kasuhun kalayan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.